aya jelema dek dikanarakakeun lantaran teu boga amal. Timbang amal. Oh, salat ngaplek eueuh. Puasa eueuh batur mah Ramadan nya mah tilok. Komo Rajab mah tilok jasanya mah geus. Salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok. Lebaran ge tilok. Puasa zakat haji komo sedekah mah geus tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana. Cek malaikat kanarakakeun keheula cek Kanjeng Nabi ulah waka. Ulah waka bae. Engke heulana sugan aya amalna. Ceng. Maneh salat mah tilok muhun, puasa tilok, zakat tilok. Ngaji pernah? Henteu. Sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi. Henteu cekna. Polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji. Tuh, cuman teu pernah kula mah. Mun jaipongan eta kula. Insyaallah. Koprok kula bandar. Insyaallah. Remi ya alhamdulillah. Itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta. Alhamdulillah. So tolol sih alhamdulillah. Siapa gua amalan sekali. Mohon sekiranya teh. Aisyah ngaji teu pernah. Sugan wau ka kiai. Eueuh henteu. Ka kiai ge eueuh. Sugan kiai sahanu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah. Henteu kula mah teu wau. Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek nya. Ya Allah. Wau jasa. Barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai. Eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai. Aju nyana nanya, "Ai masa imah kiai pernah eta doang?" Oh, cak Kanjeng Nabi, aman geus, sorga cak. Ya Allah ya Rabb. Eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh. Masyaallah datang ka liwat doang nanya, "Ieu basa imah kiai?" Sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa. Atuh komo ngaji di hareupeun kiai. Mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina sanu maganana geus ulah nyaritakeun ngarti, ulah nyaritakeun paham. Geus bae datang ka dinya siap kopi. Beres, geus aing asal hadir bae aing mah. Gas sok ada mah. Geus ngaji nundutan los. Gas ngopi deui. Lamun tunduh bae saember kopina. Goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus. Beres geus aing mah geus. Nah, tunduh bae asupnya ka ember kieu.